Para mitra nuju ngadangukeun dongeng nujuduna Pancatunggal karangan Kileksa. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana waligina nu sami-sami ngabandungan dongeng. Hari dongeng teh para mitra di ade-ade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus, di reka-reka malaresiga. Kitunya dongeng teh para wargi, aya pengarang, rupi-rupi para mitra, karakter pengarang rupi-rupi para mitra, gitunya rupi-rupi gitu para wargi. Oke, Mang Jaya nyaki sonten Mang Jaya bisa kieu na we. Sakieu na para wargi saja nama alhamdulillahnya para wargi. Ayeuna Mang Jaya umur tos naik 8 hijinya para wargi, naik ke 80 hiji gitu nya. Kira ieu naik kana taraje 80 hiji, atuh salajengna para mitra masih kene tiasa nepangan mitra alhamdulillah. Kitu nya. Eta geus seueur kumaha carana ngajaga kesehatan. Dati sesah para mitra ngajaga kesehatan nya naon atuh Mang Jaya naon atuh nya. Teu aya resep-resep anu luar biasa dan teu aya para mitra. Nganya kitu we, gerak we nu peryogi mah para wargi, kada gerak ulah naon teh, ulah kuuleun gitu ulah kuuleun para mitra. Lamun kuuleun ngajentul gawe bari nangkep tuur. Aduh, lami-lami tuur teh beki majangan para. Kudu ditangkep tiru-tiruan beki majangan teh tuur para wargi. Aduh, namun pamiku gerak para mitra tuur teh manggikuan kitu nya. Itu mah ditangkep turun beki majangan teh tuur para mitra, beki gaya kakiatan. Mawi ulah ditangkep wae teh tuur para kena digerakkeun dirinya para wargi insyaallah digerakkeun mah tuur teh para wargi teu kaku-kaku teuing. Cek urang naonna cek urang daerah mah teu baka-baku cenah. Teu kaku teh para mitra sadaya tuur teh. Maka wargi ai naon teh kakuatan jalmi saudara para mitra sadaya aya dina kuda-kuda para wargi. Ai kuda-kuda teh dina sampean badenya dina suku para mitra sadaya kuda-kuda mah kitu. Ya dan anu para mitra sadaya kekuatan dina ieu bagian hadap suku kuat insyaallah numutkeun katerangan para ahli kitu nya da Mang Jaya kira ngatos di bidang eta mah mung anu karasa ku Mang Jaya kitu para mitra upami suku urang kuat urang leumpang ka mana ge hayu gitu. Maka ayeuna dongeng we naon nyaretot ka dinya. Karena dongeng we tuh namanya para mitra Pancatunggal karangan Kileksa dina bagian ke-15 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios Pancatunggal karangan Kileksa. Ayeuna nincak bagian ke-15. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng. Para mitra anu mulia, sabada harita si Bohek ngadenge urusan hutang-hutang kitu. Jep-jempe si Bohek teu ngomong deui, hatena sugema sabab mangsu hajeng bisa mitaya pasalingsingan paham. Buanana sahate si Bohek mikir dina hatena. Kudu kumaha carana sangkan bisa teu ngarasa dirugikeun. Bisi hatena cangcaya kene, gap kana enom. Karasa aya nu ngaginjel para mitra rajut duit, rai aya ilham nyeh seuri sorangan. Bi, sabada ujang duka gua ngenjong dia bi. Duka da mangna nu langkung terang mah. 4 kalieun artos nu ti ujang teh ya, teh mal mangsuha. Si Bohek ngarti ku siwal ngabijilkeun duit tina rajut tuluy diitung sacukupna. Malah dileuwihan bro duit receh ditamrukeun kana samak hareupeun bisami bari pok nyarita. Ieu duit bayarkeun kan boga gentong itu. Lunasan kabeh saca ulah pokok bejakeun ka tukang nyieun gentong. Yen ti mimiti poe isuk mah Mang Juha eureun ka dagangna sabab dibawa ku kuring kitu kana usaha. Seueur-seueur teuing ujang na. Moal sakitueun panginten bisami asa-asa rek narima. Sabab duit nalobana keur Mang Juha ge teu ngomong. Jawina mah keur bibilah ijung-ijung tanya cumari mah ka kuti kuring. Nu geus meunang kabunga ti si Mamang gitu. Sabab usaha kuring jadi hasil ku aya pukah Mang Juha teh. Adu seueur diuang jeung pangayaman cacakan mun teu aya Mang Juha mah. Usaha kuring can puguh hasil sok tambibi. Bisami ngarawu duit tuluy dikandung hati-hatina keur. Jep-jempe deui teu loba omong kawas nu beakeun picaritaeun.
Isukan mah kuring jeung si Mamang rek nebungan dunungan gitu. Ku kuring dibejakeun yen Mang Juha gede jasana ka dunungan gitu. Muga-muga dunungan luntur mana keur samaparin pagawean nu matu ka si Mamang. Dunungan kuring teh bager ka pagawean teu medit gitu, tara nyiksa badi. Sabab anjeunna ge sadar yen anjeunna teh butuh ku tenaga batur gitu lah. Si Bohek nerangkeun ka aya nu jadi dunungan keur namahan kapercayaan ka Bisami. Mugi-mugi sing hasil we bibi mah teu walehna nedakan maha kawasa. Da kitu bi lah ulah kedatang jangan dua we. Di luar beuki jempling nu kadenge ukur sora jangkrik nu patemalan jeung baturna. Tatangga Mang Juha geus taya nu nyaring tali beras sare kawantu beurangna cara pegawe. Akhirna Mang Juha jeung si Bohek geus sarare lantaran awak geus lungse. Hayang reureuh nu merenah isukna rebun-rebun kene geus arinit ngajugjug ka Cipelang. Bisami bungah nempok kitu teh sabab ayeuna mah salakina geus ngabengkot nanggung gentong, henteu ngabengkot nanggung gentong, tapi kepat ngagandeuang. Jadi ganekna si Bohek duit cukup keur bekal sayagi moal sieun teu mangih dahar. Urang gancangkeun caritana para mitra, si Bohek jeung Mang Juha geus terepi ka Cipelang. Hanya ka Surajaya keur eueuh di imah sabab can balik ti Batawi. Keur dagang sakumaha biasa nu aya di imah ukur pagawe awewe dijejeran ku Mang Kayim. Mang Kayim, ira mulangna da Surajaya teh Mang Kayim. Geus sabaraha poe ieu teh kuring mah mau beja pi kabungan kitu ka anjeunna teh. Cek si Bohek para mitra. Ai nya kumaha cenah neangan putri geulis teh jang hasil. Hasil mah Malawa kudu bulu-bulu di tebungan ka ditu. Ngan hanya ka Raden teu aya yeuh bari jeung can pugu mulihna nya. Kumaha atuh nya? Sok sieun disangka jalil janji we kuring teh. Mangkanya kasanggupan isuk page tau dadang deui. Ari kieu mah samar kana laksana atuh. Mang Kayim ngahulang. Manehna miluhan eueul sabab Surajaya eueuh di imah, mangkaning ti samemehna masok aya bae. Sabab hayang buru-buru menang beja ti si Bohek. Ai Mamang, nyebangkeun ieu batur kuring nu anyar ngaranna teh Mang Juha, urang Ciburut ieu teh. Si Bohek ngawawuhkeun Mang Juha ka Mang Kayim. Nyebangkeun abdi Juha sun sanes ti Cipurut nanging ti lembur purut. Babahan darang dan girang sun ayana di Pasir Panjang abdi teh. Ceuk Mang Juha. Ngajelaskeun asal usulna. Bari ngajak sasalaman. Nuhun sim kuring Kayim sesepuh di dieu. Malah pagawean nu purah nungguan bumi ge juragan ge sim kuring. Bari nalingakeun pagawe istri nu matuh di dieu. Sok atuh dilebat. Asa teu hade ngobrol di luar mah. Cek Mang Kayim ngajak asuh. Terus sarerea ka jero gek dariuk dina kursi. Mang Kayim buru-buru ngabejaan ka tukang dapur. Masangka nyayagikeun cai enteh keur nyuguhan anu anyar datang. Oge nyayagikeun sangu keur nyuguhan Mang Juha jeung si Bohek. Tidak sirmang dah. Kira-kira na bisi bingung nya aden nya. Cek si Bohek semu bingung bisi dununganana teu buru-buru balik. Kieu jang luntana ti dieu teh geus saminggu, biasana paling elat ge 10 poe nyabana teh. Jadi mun nilik kana kebiasaan mah kira-kira 3 poe deui eta ge geus heubeul. Geus heubeul teh angkat-angkat dan nungguan wae ujang. Tapi kulantaran ngampleng akhirna anjeunna angkat, kesel cenah jeung ongkoh barang teu golang teh cicing wae cenah kitu. Aduh. Bila kene nya kumaha atuh geus kieu atuh Mang Juha lah. Aya we nya. Si Bohek melong ka Mang Juha. Nu sarua bingungeun sabab Mang Juha ge hayang buru-buru tepung jeung Surajaya. Ngarah tere aya putusan nah bisa atawa henteu milu digawe. Mun kudu nungguan 3 poe mah riweuh kawasna. Emang mah teu tiasa nang toskeun ujang mangawe atuh nyangakeun. Margi Mang Mohyong enggal tepang sareng anjeunna kitu. Ya. Urang mikir heula ya. Si Bohek mikir tarangna kerung. Keur kitu kurutak nu mawa susuguh sor cai enteh jeung lalawuhna. Leos nu nyuguhan balik deui ari Mang Kayim noel ka si Bohek. Ulah wah kamikir bising butak, matak beak buuk, kayak mending oge ngaleueut heula ka dinya tah aya nu amis tah. Bari nunjuk kana susuguh. Ya. Kuning mah sing butak mah ya. Sababukna geus lenang kitu cai nu nyesa. Bae we mamang aleueut heula kuring mah can teger hade teh. Cek si Bohek bari ngusap sirah. Ari Mang Juha jeung Mang Kayim tuluy ngobrol silih tanyakeun asal usul, galecok ngobrol siga nu geus wawuh lila sedengkeun si Bohek kerung, mikiran pilampaheun. Utamana masieun ku Aki Kalajati bisi disangka jalir kana janji sabab tangtu di parewulung ngadaguan. Keur kitu jol aya semah hiji lalaki tengah tubuh kesang bulaeran dina beungeutna. Napas kerep tananing capek. Atuh Mang Kayim teh reuwas terus mapag semah bari nanya. Bade ka saha ieu teh bangun rusuh? Ngaran kuring Sugala. Ngajak ka dieu dengan si Bohek. Aya teh henteu? Mun aya buru-buru sina kaluar ditanya.
cek eta semah ngomongna tereges jeung teu boga sopan. Ke bupi salira teh nu ti mana itu asa teu puguh teuing. Kuring babana si Sawor rek nanyakeun anak kuring nu leungit. Cek beja leungitna gara-gara si Bohek cenah. Membatak ayeuna ngajak ka dieu rek nanyakeun ka manehna. Cek Sugala bari tempat-tempo ka jero hayang sidik ka si Bohek sabab di jero aya nu keureu dariu. Memeh dijawab ku Mang Kayim si Bohek norojol manten nyampeurkeun ka Sugala bari kekerot bakat ku Amok. Sabab keur bingung teh kalah ka aya nu ngaganggu pok nyarita. Oh Mang Sugala si Bohek mah keur ka Batawi tu nganter dununganana kitu. Nu aya di dieu mah semah ti Kalang Pare ngajak ka dieu teh sulung uyang kana sudah ka Juragan Surajaya kitu. Jeung we balik deui ulah ngadi dieu ka nu keur susah. Sabab kuring sorangan bingung itu nu ditepungan eueuh di imah. Cek si Bohek nyarita ka mana bae. Dapon kisimah nyingkir. Atuh meni olohok Sugala teu nyana rek aya nu ngusir. Saha manisa? Sugala panasan. Ngarang kuring mah si gunut gundul budayut cenah. Bari nepak beuteung anu demplu. Terus mesap sirah nu gundul, Sugala seuri leos balik teu amitan-amitan acan. Atuh Mang Kayim ukur gogodeg nyeh seuri leutik. Bisa anu jang mangusir semah teh babari. Oh sing ngajulia lah. Keur kawer teh kalah kaya nambahan susah jeung hirup teh. Aya wae. Tema si Bohek tuluy nyampeurkeun deui ka Mang Juha nu masih keneh ngahuleng. Sarua bingung ku pilampaheun akhirna tiluan dariuk bari manyun malikiran pilampaheun. Kocapkeun Sugala manehna ngagedig init nepungan baladna anu ngadagoan di sisi lembur. Barang jo geus ditanya ku adina nu jadi ulu-ulu disaksian ku Aki Onyon. Nu teu weleh dibawa ka ku ulu-ulu. Kumaha Kang aya si Bohek teh? Kokna bari melong. Sugala teu buru-buru ngajawab kalah gek diuk bari kekerot beungeutna geuni. Eueuh si Bohek teh lah. Keur indit ka Batawi cenah ngawal dununganana. Wae teh di imah teh si Gundul Budayut teh. Gundul Budayut, ulu-ulu nanya bari kerung ari Aki Onyon nyerenge. Heeh si Gundul Budayut ngusir ka Akang. Akang mah balegug atuh beunang katipu. Si Bohek teh nu Gundul jeung Budayut teh. Manusana memang buntut siga gentong. Mun kitu mah aya di imah teh si Bohek teh bisa ditepungan ayeuna. Yuki lah. Urang ka bumi Surajaya mumpung si Bohek na aya. Cek ulu-ulu bangun teh sabar hayang geura nanyakeun ka si Bohek. Nah, ayo atuh Aki geus hayang buru-buru nanyakeun ieu teh. Nam teh heula Aki nutulkeun panyeuri. Berarti luan init ngajugjug ka imah Surajaya rek nepungan si Bohek. Horeng Aki Onyon jeung baladna teh geus lila neangan si Bohek. Sabab tiluan geus sapuk rek nanyakeun ngeunaan Nyi Sutimah jeung Sawor nu leungit teh sabab nurutkeun panalungtikan yen kajadian eta dimimitian ku datangna si Bohek ka imah Nyi Sutimah. Barang jol ka hareupeun imah kanyahoan ku si Bohek nu masih keneh ngariung jeung Mang Juha katut Mang Kayim. Puguh si Bohek kaget terus ngaharewos ka Mang Kayim. Sia ka Mang Kayim lah manusia nu tadi datang deui teh jeung ulu-ulu. Si mitoha burung teh kumaha atunya lah. Rek naon maranehna teh make losos ka dieu atunya. Tenang, jangkeun bae urang sang hareupan ku Mang. Sabab eta manusia geus jelas taya kasopanan teu ngahargaan ka pribumi. Mang Kayim singkil manehna nyampeurkeun ka semah nu tilu. Si Bohek jeung Mang Juha ukur nempokeun teu pipilueun. Harita Sugala jeung ulu-ulu katut Aki Onyon ngajanteng hareupeun imah ngadaguan pribumi nu geus kaciri nyampeurkeun. Aki Onyon nangtung panghareupna sabab manehna nu bakal nyaritan. Ieu teh rek naraon atuh jol-deui ka dieu. Mang Kayim ujug-ujug kitu nyaritana sabab geus kacontohan tadi yen semah teh eueuh kasopanan. Ari Aki Onyon maju salengkah memeh nyarita mangut heula tanani ngahormat ka Mang Kayim. Hapunten ujang Aki teh lumaos parantos ngaganggu ka nu kagungan bumi. Mugi teh janten benu Aki teh bade nepangan ka Jang Bohek kitu. Nanging ulah kagungan mana awon Aki mah moal naon-naon mung sakadar bade aya nu ditaroskeun mugi keur sangawilian kitu teh. Mang Kayim kerung para wargi. Manehna heran ngadengen usopan santun kitu mah sabab samemehna ge samemehna mah pikakeheulun. Tapi ari sopan-sopan teuing mah Mang Kayim ge teu bisa ngasangeunahna dina nyarita pokne maleuleui. Aki, abdi mah teu kaabotan kanggo nampi Aki sabaraha kanca, tapi upami tiasa mah abdi teh hoyong terang heula. Nah saha kita tunu saleresna ti mana ari kawi teh? Aki teh nu katelah mah Aki Onyon asal Cilembur Cisaga ujang. Ngaja datang ka dieu teh nganjeur ulu-ulu jeung Sugala. Bade aya nu ditaroskeun kaja dengan Bohek cenah teh. Mugi ulah jantan benu we sarta ulah kagungan emutan anu lain-lain da teu aya maksa jahat Aki teh. Aki Onyon tetep sopan jeung ayem.
Pamik itu memang atuh kalabat nanging ulah kata pas itu tuh margi juragan Surajaya nuju taya di bumi. Ayeuna mah urang di ditu we di tempat abdi kalau sanjang bohek aya di dinya. Mang Kayim nunjuk kasih bohek jeung Kamang Juha nu narempokeun. Nya di mana we aki manu penting mah jasa tebang sanjang bohek kitu tah. Hoyong jonghok ayeuna aki teh. Mangga atuh tuturkeun abdi. Mang Kayim mawas semahna ka jero gek dariuk dina kursi. Sugala molotot kasih bohek keheuleuan dumeh tadi di bobodo asa diheureuikeun ku sahanapeun. Tapi kulantaran era ku Aki Onyon manehna teu bisa naonan. Jang bohek. Ieu teh Aki Onyon ti Cisaga ngahaja ka dieu cenah sejana pangan ka Ujang. Ayeuna parantos laksana mangha we Ujang sakalian ka dinya badami. Karunya ieu bisi aya kepentingan pokona mah. Mang Kayim ngareret kasih bohek nu masih keneh cemendud keheuleuan. Sumuhun Ujang mugi teu jantan penuh we sada ulah rengat mana kitu teh. Margi diganggu ku Aki sabada kanca. Kumaha kersa upami ngobrol sareng Aki da moal alami ieu teh. Aki Onyon siga nu asa-asa sopan jeung ati-ati. Nyaring aja ngobrol nasieun jeung ati mah daek nah. Ha? Tapi mun semahna kawas eta teh mung ya. Tumanya tuh da dadang burutan polotot. Bari nunjuk ka Sugala nu manyun wae. Dismoal Ujang sabab Aki mah teu tuman palatat polotot kitu teh. Jeung sok era aku kakolotan deui babakuna mah. Aki mah teu bisa gelut teu tuman pas ya. Pangna datang ka dieu lain rek ngaributkeun. Aya taroskeun tak kitu saresna mah Ujang. Aki Onyon teu boleh sabaran yang hareupan si bohek sabab geus nyaho kana adat pangadatanana. Jadi nanya naon atuh mun asal dareuwas teh kitu. Si bohek tetep teu reugeus. Teu daek leuleuy ngomongna sabab hatena keur susah. Aki teh boga incu awewe hiji, lalaki hiji. Nu awewe ngaranna Sutimah, nu lalaki ngaranna Sawor. Ayeuna duanana leungit geus lila laratan. Aki jeung anak-anak Aki teh beak tengkak dina nyangan teh. Tapi tetep we teu kapanggih. Tah ayeuna Aki teh ngahaja datang ka Ujang. Rek nanyakeun, sugan aya laratanana sabab pangna leungit teh disabrak aya paceng kaja jeung Ujang cenah kitu. Sakitu maksud Aki teh Ujang. Oh, jadi kitu. Hehehe. Mun kitu mah sarua jadi nyampeurkeun paneungeul. Sabab sanyar mah kuring ge keur neangan si Sawor teh jeung balada. Manehna kungsi ngabegal kadunungan di hiji tempat nu buni. Sarta jauh ka ditu jauh ka dieu. Hari tadi si Sawor dibaturan ku baladna duaan. Kabeh ge urang Cisaga. Taina datang bapana wayahna we bapana jadi kusek disetorkeun kan wajib. Cek si bohek. Bari terus nangtung manehna ngarasa bungah kadatangan ku bapana si Sawor. Atuh pugu Aki Onyon ngajenghok kitu de ulu-ulu jeung Sugala. Ke. Naon ieu teh Ujang? Asa pabaliu teuing? Aki Onyon colohok bengong tarangna kerung. Ye Aki. Wah, ulah abi-abi Aki dah. Lain rek nanyakeun si Sawor. Tapi rek nimutan kajahatan si Sawor. Sampai si Sawor teh sanyana mau begal teh. Geus bukti sarta saksi, tah saksina. Si bohek nunjuk ka Mang Kayim. Nah teh Ujang. Aki Onyon beuki bingungeun. Sugala kekerot nahan amarah ambek kapegung. Leres ki si Sawor kungsi ngabegal ka Den Surajaya. Baturna aya duaan ayeuna tos kanyahoan ngaranna. Nah saha ngaranna teh jeung di mana ayeuna? Nu hiji Utam, nu hiji Ahmid. Tah teh nu babarengan ngabegal teh manehna teh jadi saksi nu nyata. Mang Kayim tegas nyaritana atuh meninggal huleng Aki Onyon teh. Hatena ngarasa bingung. Ngadenge katerangan si bohek jeung Mang Kayim kitu, Aki Onyon tuluy ngahuleng. Tuluy nyarita. Kumaha ieu teh Ujang jadi bingung Aki mah yeuh. Aki Onyon neuteup ka ulu-ulu jeung Sugala nu diteuteup geuneuk bakat ku ambek pacampur jeung era. Bohong eta mah pitana wungkul. Si Sawor mah lain jalma jahat moal daekeun ngabegal. Ieu mah jijeunan si bohek we manusia gajuan kudu podaran. Awas ya bohek, montong miteunan nu teu tuah teu dosa sia deuleu. Sugala ngagidir nafsuna. Teu sukaeun mun anakna disebut bega. Ye kuring mah kumaha jeung kanyataan we itu nya. Lain miteunan kuring mah. Mun maneh teu percaya jeung bae tangan si Utam jeung si Hamid. Manehna dangdung aku kana kajahatanana. Bakal nerangkeun lalakon si Sawor atuh. Jawab si bohek teu euleum-euleum manehna taya kasieun. Sabab muntup mun kudu tarung jeung Sugala oge. Kurang ajar sia ngahina ka aing nya, hayang ieu deuleu. Sugala cengkat. Bari ngayunkeun peureup dirawel ku Aki Onyon bari nyarita. Ih, nanaonan ieu teh Jang Sugala? Rek ngawiwirang ka Aki? Lamun teu ngagugu kana omongan Aki pek uruskeun ku sorangan, Aki mah moal pipiluhun barina ge. Aki Onyon ngancam moal mantuan mun Sugala teu beunang diatur. Atungan bati kekerotna we Sugala teh beungeut geuneuk gek diuk deui bari ngahega. Hehehe. Ayeuna mah kacara bayangna nya, kaciri jeung kinya.
Yakin ka jangan si Sugala ka dia teh rek ngaributkeun ye teh. Halik anjing ka saja lah. Nanaon balian ke ka dieu ari ngaributkeun mah. Si Bohek musir ka semahna, Aki Onyon menipias reuwaseun. Kelanan Ujang ulah wa kaluluwasan kitu aki teh. Aya tanyakeun ka Ujang mugi keur samasian watos aki kitu. Oh nyanyakeun soal naon atuh ya. Sumuy manawi terang kasih sawor sareng Sutimah na di mana ayeuna teh mugi keur sangawartosan we ka aki. Aya. Si aki geus puguh ya kuring ngejeukeun neangan manehna. Nyawa mah geus we ditewak meureun dilaporkeun ka nu berwajib. Moal lila-lila teh sandiwara atawa kumaha teh. Make jeung abi-abi neangan si sawor segala. Si Bohek tetap teu percaya kana omongan Aki Onyon. Sabab nilik kana kalakuan Sugala nu teu pikaresepeun. Aduh Ujang, sumpahna ge demi Allah. Aki mah teu wantun ngabohong, datang ka dieu teh nyaan rek nanyakeun ni Sutimah jeung si sawor. Sabab geus heubeul incah di imah, bari teu beja teu carita eta budak teh. Aki mah nyaritakeun usanyana, lain api-api atawa saniwara Ujang. Hehe. Kuring mah jadi nyaho titik lah. Pen eueuh di koma pona mah. Cek si Bohek bari nunjuk ka luhur. Nitah balik ka Aki Onyon jeung baturna. Atuh ngahulang bae si Aki bingung jeung asa reuwas sabab ngadenge beja yen si sawor jadi begal. Aki Onyon teu percaya sabab geus nyaho kana kalakuan si sawor, najan baong oge ari kana kajahatan mah moal daekeun. Ih, nah gara ngarulang gitu. Jung gara balik lah. Mun teu balik kapaksa dilaporkeun ka nu wajib ku kuring teh. Si Bohek musir teu euleum-euleum. Alah, ulah Ujang Aki mah teu rumasa jahat. Ari Ujang geus tu suka kaanjangan ku Aki mah heug Aki rek mulang permios atuh ka sadayana. Aki Onyon asa dibibiran. Jung nangtung tuluy ngaleos ningalkeun si Bohek. Ari ulu-ulu jeung Sugala rada kaleked rek balik teh sabab hayang nyoba-nyoba tarung jeung si Bohek. Nu asa dihina pisan kumaraneh. Ngahina pisan kamaranehna. Tapi teu wani gagabah bisi si Onyon pundung. Aki Onyon pundung teu daek ngabantu ka manehna atuh akhirna mah nuturkeun balik. Sajongjongan mah jempe si Bohek ngabaheuhai dina kursi. Panon melong kanu baralik ari Mang Juha jeung Mang Kayim. Silih reret manehna ngarasa reuwas ku kajadian eta, bisi aya buntutna. Jang Bohek alusna mah ulah keras teuing nyarita teh jang bising mata kureng temahna. Sabab si sawor bener-bener jahat geus bukti sok ngagarong atawa ngabegal. Mang Kayim ngelingan. Ya tong sieun Mang tenang lah. Yang mah jadi salah ieu boga tanaga keur padu kan wajib mah. Keun wae sina kapokeun nya, pusing kuring teh. Sagikeun bingung dia kalau kayu ngarewong hidup teh. Oh nya geus we atuh da ieu mah geus barali. Heuh lah, ini jahat lah. Ya cager deui lagi dah. Bisa dia sanggup jawaban Mang? Si Bohek ngusapan beuteung karasa lapar. Geus ieu tuh di ditu. Si Bohek ngajakan ka Mang Juha pindah ka tempat dahar. Teu kaleked Mang Juha teh da memang manehna geus lapar. Atuh geus kitu mah berak dalahar ngariung nu tadi kajadian teu diinget-inget deui. Kocapkeun Aki Onyon jeung baladna harita ngagedig ningalkeun imah Surajaya. Barang tepi ka sisi lemur Aki Onyon ngarandeg gek diuk dina batu ngahulang mikiran pilampaheun. Ulu-ulu jeung Sugala narangtung keneh bari melong ka Aki Onyon. Deuk kumaha mun geus kieu Ki? Ti si Bohek kalah kemenang beja nu matak panas, matak jengkel kana hate. Naon deui nu bisa dipilampahi teh? Cek Sugala bari gek diuk hatena ngageter. Mohon Ki kada kumaha atuh bet buntu geuning kieu. Ulu-ulu sarua ngarasa bingung manehna geus beak harepan. Nyamun kieu carana mah urang mah kudu neangan heula si Utam jeung si Hamid. Urang kudu beunang katerangan nu jelas nya si sawor teh kungsi ngabegal. Aki Onyon lebih percaya ka si Bohek. Wah, teu kudu Ki sabab omongan si Bohek teh teu kudu dipercaya. Begitu mah pitenah ngaranna. Ngabibirang we ka kuring teh. Sugala tetap teu percayaeun malah mah hatena jadi panas asa dibibirang. Ih, ulah wakanya yakeun ka Jang Bohek bisingnya kasalahan aya di pihak urang. Kumaha lamun geus bukti yen si sawor ngabegal? Saha nu ngabuktikeunana? Nya saksi ka hiji mah geus aya nya teh Nyang Mang Kayim. Kadua katilu si Utam jeung si Hamid. Ayeuna urang teh angan duanana urang tanyakeun nu bener. Ceuk Aki Onyon leuwih tandes sabab percaya kana omongan si Bohek. Atuh harita para mitra Sugala tuluy nyarita deui. Mun kitu mah kita mihak ka urang Cipelang meureun nya ngabelaan si Bohek. Budak gunul nurus tunjung buci truk teh. Badi sweja mah cacingeun. Ih, Aki mah lain kitu, Jang Sugala. Tapi Aki mah butuh ku saksi jeung bukti gitu. Pikeun netelakeun nyan teu na. Nah saha nu salahna urang atawa si Bohek?
Mun maneh teu ngagugu kaki geus we aki marek balik ayeuna. Bangsa bodoh. Rek kitu rek ieu ge aki mah moal bibiduan. Isis, ulah kitu ki sing hawatos ka abdi atuh. Ulu-ulu reuwaseun bisi nyaan aki onyon teu daek mantuan. Sedengkeun Sugala ukur ngarahuh bibirna digegel saeutik jajantung motah kagareuwahkeun ku amarah. Aki onyon barang ngadenge caritaan ulu-ulu kitu para wargi sadaya. Anu tadina manehna rek ningalkeun eta patempatan kumargi sikapna Sugala anu kacida pisan teu reugeusna jeung matak pikangewaeun aki onyon. Tungtungna leeh oge ngadenge caritaan ulu-ulu. Tuluy aki onyon nyarita deui. Aki mah tadi ge ngan sakajarek mantuan, bakat kunya kadatang jeung batur salemut. Tapi ari tanya gajeng pikiran aki teu digugu mana naonan kacape-cape barina ge prak we kuduaan jalankeun. Ulah kitu abdi mah butuh pisan ku tanaga aki teh. Ulu-ulu sieun bisi aki onyon pundung. Ujang satuju mun urang neangan si Utam jeung si Hamid. Satuju pisan abdi ge panasaran. Kok syukur ari satuju mah tapi kumari maneh Sugala? Sugala teu nemalan. Manehna kalah kangeluk tungkul bari mikir, hatena mah panas jeung perih tapi oge pacampur jeung sedih inget ka anakna. Mun maneh cangcaya keneh kanya pamadegan aki, jigeuh teangan ku sorangan, aki marek maluru nyisuti mah we. Ki kuring inget kana janji larek ngagugu kana omongan aki. Ayeuna ge kitu ieu urang teangan si Utam jeung si Hamid. Tapi kade ulah geruh ka urang Cisaga ieu kuring era mun nya si Sawora jadi begal teh wibirang teh. Cek Sugala ti korona lok-lokan. Nya moal atuh moal loba omong kanulian aki ge. Jeung deui neangan si Utam teh lain manyangkeun urusan, tapi rek neangan kacinakan. Nya kumaha nu sanyana? Jeung saha anu salah omonganna si Boek atawa je maneh? Ta ieu nu diteangan ku aki teh. Kaharti lah, ieu urang teangan ayeuna. Urang ini ayeuna yuk sadaya bareng. Bering tiluan arinit deui, rek neangan si Utam jeung si Ahmid nukung si babarengan jeung si Sawor. Dina mangsa ngabega Surajaya teh. Nu pangheulana didatangan teh aki onyon, taya deui iwati inung si Utam. Nu dilemur jeung salemur jeung ulu-ulu, tapi hanya ka si Utam eueuh di imah keur indit ka kota rek neangan pakulian. Aki onyon jeung baturna arinit deui neangan si Ahmid kaparengan si Ahmid mah aya di imah. Malah keur ngabaheuhai dina kursi bari ngalepus udud atuh kageteun nemponu tiluan teh katara bengong. Punten jeung Ahmid ieu aki rek nebungan. Mangga ki sok atuh kalebet salikna. Si Ahmid gugup tapi buru-buru mukakeun panto kalacat aki onyon sapara kanca unggah gek Dariu. Bade pikir saeunaon kieu meni rareuwas kieu deuh. Abdi teh kieu mid aki teh ngahaja datang ka dieu teh aya tanyakeun ka Ahmid teh. Ari jang Sawor ka mana ayeuna? Nyakung si tepung atawa henteu? Sabab manehna geus dilaweuh di lemur, ini teh buku tujuanana ta budak teh. Aki onyon ngamimitian nanya tapi malapah gedang. Nah make narosun ka abdi datara babarengan. Sugan we ngadenge beja. Sabab aki sungsi ngadenge beja cenah ujang teh kungsi babarengan jeung Sawor. Ta ayeuna aki rek nanya, ngati mimiti ira apa bisa jeung si Sawor? Kieu ki abdi teh wakca balaka we nya ka aki sareng paulu-ulu. Kitu deui ka Pasugala abdi teh. Sasarengan sareng Sawor teh ngan sakali-kalina. Kitu ge kapaksa peda diolok ku Sawor. Abdi rek dibere duit jeung sawah. Pamahasil ngabega Surajaya. Tapi hanya ka ngabega teu hasil sabab si Boek kacida tanginasna. Jabaya mangkayim deui tetela pangabisana teh teu bisa dianggap enteng. Akibatna kuring tatu parna naker. Malah si Utam ge tatu tuurna, si Sawor tatu puhu leungeunna. Tuluy kalabur nyelametkeun diri. Ti harita timbul pas selingsingan paham sabab Sawor teu daek tanggung jawab kana risiko nu kaalaman. Batan daek mubaran mah kalah kanyarekan. Nya ti harita teh kuring mah misahkeun maneh we teu babarengan deui jeung Sawor. Malah mah si Utam ge sarua teu daekeun babarengan kitu caritana teh ki. Barang ngadenge omongan si Ahmid kitu. Sugala meningah ulang bakatku kaget asa teu percaya kana omongan si Ahmid. Kitu de ulu-ulu ngarasa kaget ngadenge beja kitu ngan aki onyon mah katara ayem. Sabab geus boga perhitungan ti tadi keneh yen omongan si Boek teh bener. Syukur yang Ahmid. Ujang geus mere katerangan nu jelas jeung jujur. Ngan aki rek nanya sarupa deui ari Sawor teh teu kungsi ngomong. Teu kungsi ngomong nanaon ka ujang sabab di harita teh manehna ngiles. Ya kungsi nyarita manehna ngancam ka abdi rek maehan sagala harita teh, tapi da abdi mah kabur-kabur sabab teu wani gelutna. Geus parna atuh teh tela si Sawor teh kamalinaan. Rek kumaha mun geus kieu Sugala? Aki onyon ngareret ka Sugala anu ngakulang loba kabingung. Kumaha ki we kuring mah bingung lah. Percaya henteu kana omongan si Boek? Percaya ki sabab ieu mah geus aya saksi nu yakin. Sugala leuleuy ngomongna.
Hatena sedih sabab pengalaman boga anak jadi begal hiji hal nu matak wiwiran. Tayunya urang badali heula ka imah sababun urang nyedek-nyedek ka si Bohek tangtu urang sorangan cilaka. Lantaran tadi geus aya omongan yen si Bohek teh keur neangan sawor. Sarta rek dilaporkeun cenah kana wajib. Urang kudu sieun sabab geus jelas yen kasalahan teh aya di pihak urang. Cek Aki Onyon dari anaker. Meper amarah sugala sangkan ulah neken teuing ka pihak Surajaya. Nyari geus kieu mah urang tarimakeun we nasib sabab jelas anak kuring kasasar lampah. Tangtu kaburna ti imah teh sieun ku kolot jeung sieun kudu wajib. Bisi pihak Surajaya lapor meureun, akhir anak kuring kabur ninggalkeun imah. Teu bebeja da bisi disusul, tak kitu nu kapikir ku kuring kaki. Sugala sadar kana kasalahanana nu jadi anak, manehna teu bangkelang siga tadi. Nya syukur ari geus sadar mamuga-muga we teu nyambahan dosa. Taina kirek nanya ka ulu-ulu narek kumaha mun geus kieu. Aki Onyon neuteup ka ulu-ulu nu ngahulang bingung. Jang sawor, ayeuna geus aya gambaran. Pasti manehna kabur jadi bega ngahiji jeung garong gerot. Tapi ka mana anak kuring atunya sabab mustahil mun suti mah ngahiji jeung begal mah. Ulah pondok pikiran poe teuing aya sabab nu sejen. Aki mananya so teh hayang yakin narek diteruskeun nyangan atawa kumaha ieu teh. Sabab kaayaan kieu ye jadina. Duh, katuki kalah bingung ge teh urang balik heula atuh lah. Tah bener kitu urang balik heula ieu mah. Premios yang Ahmid akhirnya balik. Aki Onyon amitan ka Ahmid. Mang Aki punten abdi teu tiasa ngangken, cek Ahmid. Manehna ngarti ayeuna mah yen Aki Onyon teh keur maluruh sawor. Geus kitu mah para mitra lewas Aki Onyon jeung baladna baralik, usahana can mawa hasil sabab sawor jeung Nisuti mah teu kapanggih, eueuh beja-bejana acan. Para mitra kaum dangu balik deui ka Cipelang nyaritakeun si Bohek jeung Mang Juha katut Mang Kayim. Harita can incah ti ieu tetepas masih keneh dariuk bari mikiran anu bieu kajadian. Mang Kayim rada hariwang bisi Aki Onyon jeung baladna neuteuli nu ahirna jadi huru-hara. Yang Bohek kumari geus kieu yeuh naon nu rek dipilampah ku urang ayeuna. Ayeuna urang jadi nyaho yen si sawor teh dieueuh di lemurna, pasti manehna ngahiji jeung garong gerot. Sanu nyaho dina hiji mangsa datang ka dieu. Ngagarong ka Den Surajaya, cek Mang Kayim ngerasa hariwang bisi aya kajadian kitu. Amit-amit cabang wae lah ulah nepi ka kitu lah. Den Surajaya mah jalmi sae kitu, ulah kagarap ku garong garot kitu. Sing salamet salilana, banyak komo ayeuna mah bade rendengan jeung nu geulis kudu tentrem mang lah. Nya tapi kajadian bieu jadi tangara, yen urang kudu waspada. Piraku teu kaciri sikap si Sugala nu sakitu pikaruji teunana. Mang Kayim tetep hariwang. Nya di waspada mah kudu. Sababnya jangan eueuh nu kitu ge, kawaspadaan mah kudu langgeng gitu. Sahanteuna atuh ari sudagar beunghar teh atuh aya nu ngincer seu. Atuh nu mikah hayang kana harta bandana kucara gampang. Geus mae urusan sama tuna heula lah. Aya mah kuring rek nanya ieu. Nya kumaha uruskeun masalah putri ieu. Sabab mun buru-buru dipikiran bising Aki Kalajati ngarep-ngarep kitu ka bakunya mah. Si Bohek manteng keneh. Kana urusan Nyi Partiwi bisi ngarep-ngarep di Parewulung. Mangkaning ngajangjina teh moalila. Ngarep-ngarep di Parewulung. Pamikawidian mah sewes mang bade dumeuheus atuh ka Resi Kalajati urang saurkeun we sakumaha tos kanyataan ayeuna, cek Mang Juha. Nawarkeun jasa manehna milut tanggung jawab kana urusan eta. Nya tapi mang bising capek teu buku ke sabab ka Parewulung teh jauh kitu. Moal para capoe atuh da. Jeung dia bising ke dunungan Sumping deh. Si Bohek teu satujueun hatena can buleud. Kieu atuh ayeuna mah jang ka Parewulung mah ulah waka indit sabab bisi dunungan kaburu datang. Muga-muga we peuting ieu datang sabab anjeunna teh sok nyaurkeun yen manahna ngait bae ka eta putri geus teu sabar hayang buru-buru jonghok. Tak kulantaran kitu sugan we atuh dunungan teh teu jongjon usahana sing tereh balik ka lemurna. Jadi ujang mah reureuh we heula sing jongjon ulah loba pikiran, cek Mang Kayim mere putusan para wargi sadaya. Atuh ngadenge kitu mah tenang si Bohek teh. Nya kitu we lah. Sugan buru-buru pulang lah. Ya urang deuleuh mah. Si Bohek ngareret ka Mang Juha. Harita teh para mitra nu direret ungeuk lewas muru ka kamar si Bohek. Sup ka jero. Mang Juha dipernahkeun di dinya malah mah dibere salin sapangadeg. Tuluy dibawa jalan-jalan ngarah apal kana kaayaan di dinya, ngarah nyaho kana lingkungan bumi Surajaya. Seep waktosna para mitra, rupina urang cekapkeun duwi ka dieu bae heula. Carios nyambung judulna Pancatunggal dina bagian ke-15.